Kisah tuladaneun. Baraya dina danget ayeuna simkuring bade midangkeun kisah anu sarae. Mudah-mudahan tiasa janten conto kanggo urang sadayana. Kapungkur aya hiji jalma, manehna ngagaleuh tanah ti hiji jalma. Dina hiji waktu anu ngagaleuh tanah teh ngali tanahna. Na atuh anak gorehel teh mendakan hiji wadah anu pinuh ku emas di sakitar tanah eta. Alah, ieu mah geuningan emas. Tapi da kuring mah teu rumasa meuli tanah jeung emasna. Tuluy we manehna nepangan kanu ngicalna bari nyarita, mangga weh candak emasna, margi da abdi mah mung meser tanahna wungkul ti anjeun teh. Sareng henteu bade meser emas. Ari waleran anu ngical tanah nyarios kieu. Malah abdi ngical tanah teh sareng sagala rupi anu aya dina jero tanah. Mangga weh janten milik anjeun. Tapi dua nana pakekeh-kekeh anu meser alim da teu rumaos meser tanah jeung emasna. Rumasa soteh meser tanah wungkul. Tapi ari anu ngical oge sami alim nampi emas eta. Da maksadna oge ngical tanah teh sareng sagala rupa eusina. Tungtungna dua nana nyandak masalah eta ka hiji hakim. Nalika patepang sareng Pak Hakim lajeng ditaros ku Pak Hakim nya diterangkeun weh masalahna. Lamun pada kekeh alim narima eta emas mah kieu we atuh. Teras anjeunna naros deui ka dua nana. Naha aranjeun masing-masing gaduh putra? Salah saurang ti antara anu duaan ngawaler, Pak Hakim abdi gaduh budak lalaki tos bujang. Teras anu saurang deui nyarita, Pak Hakim abdi gaduh budak istri tos parawan. Tah alus atuh ari kitu mah kabeneran pisan. Saur Pak Hakim bangun anu bunga. Jadi kaputusan tina masalah ieu mah kieu weh. Sok kadinya geratikahkeun budak anjeun anu lalaki ka budak anjeun anu awewe. Sarta pasikeun emas eta ka maranehna supaya dimanfaatkeun. Baraya eta kisah anu kalintang sae kitu geningnya. Akhirna jalmi-jalmi anu jalujur sareng anu henteu sarakah kana harta antukna aranjeunna kengeng rupi-rupi kasayan ti Allah Subhanahu wa ta'ala.